Tobat Gusti Engkang hapunten we nya saya aya ya tami handaya atuh ya leuteunana. Mang angga nuhun kulan. Ieu teh naon nu didamel ieu teh meuni? Damel naon teh Kang? Palem pisan sung. Loh. eta Sumuhun. eta teh didamelna tina hiji ketan. Tina ketan hideung mah nganggo gula. Duh, raos pisan resep abdi mah kana ketan hideung. Kana ketan naon teh Kang? Ah, kana ketan hideung kitu-kitu ketan bodas we osok teh. Nya, komo kana beuleum ketan mah. Nah, nanti gitu kana biminana we. Dupi nyai teh saha jenengan? Gusti ngaran kaula teh Dewi Mintarsi. Kaula teh rayina Gusti Prabu Sapu Jagat. Teh urang etang ku abdi jenengan teh teuningang dina naon nya? Cing. Min naon? Mintarsa. Mintarsa mi 16 kelas tak 7 sak 8 16 sareng 7 24 jeung 8 700 salawe. Wes. Nah, abi gede ngomong. Cicing dawala. Ge bade naroskeun akang teh nyai aya satria anu ngababad leuweung ka dieu. Tobat Gusti. Nah saha eta teh? Eta teh lanceuk kaula. Dadah teuing dadah. Kehelanan kaula teh bade tumarosela dupi engkang teh ti mana linggi? Kula teh ti Satarnga Jenengan Arjuna. Parantos kagungan eta taheun. Edah, ya. Abdi kulan bujangan keneh. Weh. Jangan weh. Lain ka sia monyong lain ka aing. Ya. Naon? Parantos kagungan garwa teh acan. Aduh. Kaula teh parantos gaduh boyo. Tobat Gusti. Atuh teh bakalan kaula bade di 2 bade di 3 ge teh bakalan ana saros di 4 ge mangga. Beres dah mah. Kumaha kakang geus jode wae piraku.
teh bangsa naon taroskeun dupi nyai bangsa naon nguningakeun kaula teh bangsa jin kaula nu ai bangsa jin mah kadeukeunna kapunlancekeun ieu nyaho sia nya ta ieu Nyi Mas Pandan Wangi teh jigana nya kumaha Kang sangeman we namung cuhunkeun syarat di mana kitu eta manawi menakan mah Gusti Bima nya kege nyai mah burung jadi bojo akang tobat Gusti asa panguduhkeun we nyai lanceuk akang Kakang Bima anu can katemung ai tapakna mah geus aya babadan leuweung tobat Gusti nguningakeun oh jenenganna teh Bima nya teu kapino tageuning ayeuna teh waktos ayeuna parantos aya dina colongcong wajah aya dina pangguyangan badak di colongcongan ku patih ieu gagak baka ini Gusti belah mana tak geuning kegerungan mangga sareng kaula ka itu mangga urang susurumputan net lo kakarya Gusti taning net-netan nya tadi eta suantena nu geuning bet lapat-lapat jero leutak Kang geus pegat-pegat soalna tah dicolongcongan ku wajah tuning nol sapotong wajahna cu ucu ulah numutkeun panempo batin ene ieu teh kumaha tahu aturan panempo batin mah ieu teh calongcong teh tilas anjeunna nuju orok kapungkur teh ha cek riwayatna mah kakarya Net, tulung net, sada si jenet. teu kapino nah salira teh kaos sanes satria emut atuh kana ilmu naon bae mangga penasti kesayang tumampara Bima emut dateng Purwa Daksina purwa Purwa wiwitan Daksina. Daksina wekasan no emut kana alapan Bayurota klian Bandung Banawasa lajeng diwatek calongcong wajah ancur sapisan Bima ngaburegah tina leutak Bandung Panawasa, Bayurota. gunung meletuk aduh bituli wae ta udu belah sana hadi sana Iu, net, selamat net. Ya awewe di mana ieu? ieu teh Dewi Mintarsah Rayina Prabu Sapu Jagat Saha sapu jagat? bilih akang teu tingali tuh tingali ieu teh karaton siluman Kakang Mana? mangga geura usape ku Jayeng Katong mangga lajeng Bima diusap ku Jayeng Katong brai katinggal sidik kawan atra eta teh mangrupakeun karaton Iu. Aing dicolong-colongan ku jurig net. Ya awewe di mana ieu? Rayina Raja Prabu Sapu Jagat kaulah Dewi Mintarsah Gusti engkang hayu atuh urang nikah engkang alah Minta dikawin ka sia net.